Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh abdi ayeuna aya di Jalan Palabuhan. Tuh ayeuna mah jalanna alhamdulillah geuning aya peningkatan sae walaupun henteu acan keseluruhan. Ieu alhamdulillah tuh jalanna tuh sae ayeuna mah. Hatur nuhun ka Pak Bupati, Pak Asep. Alhamdulillah ayeuna tuh Jalan Pelabuhan sae teu siga kamari ieu gitu walaupun gacan sadayana gitu. Cuma alhamdulillah ya jalanna sae ayeuna ka wargi-wargi nu bade ka Jalan Pelabuhan. Alhamdulillah jalanna ayeuna sae gitu walaupun tacan keseluruhan cuman kebanyakan tos malulus gitu ayeuna teh. Hatur nuhun ka Pak Bupati, ka Pak Asep. Alhamdulillah ayeuna Pak Asep teh teu ngopi wae. Ayeuna Pak Asep teh terjun ayeuna mah ka lapangan langsung. Nah, mugi-mugi mungkin mah keseluruhan gitu jalan-jalan teh sarai kieu di aspal tuh melulus teu aya logak-logakan. Iya alhamdulillah tuh. Tos sae kieu tuh jalanna tuh lecir pokona ayeuna mah Jalan Pelabuhan Ratu teh. Walaupun tacan sadayana. Jadi insyaallah gitu. Mungkin mudah-mudahan we sing keseluruhanana semua kabupaten Sukabumina sareng hiji deui upami eta mah di lampuan gitu jateun tepoek gitu karunya ka para pengendara oge sadayana karunya margi kan ieu kan asri kan nya eta nya naon pemandanganana hutan-hutana janten rada poek gitu boh sonten boh siang gitu komo di wengi janten kedah di lampuan tah ayeuna mah mugi-mugi atuh Pak Asep teh sing selalu hadir ayeuna mah ka lapangan langsung janten terang gitu mana anu kedah dilereskeun mana anu kedah langkung diperbaiki. Alhamdulillah Pak Asep sing sehat gitu ka Pak Bupati ka para jajaranna alhamdulillah gitu jalan-jalan ayeuna tos mulus tos sae walaupun tacan keseluruhanana insyaallah mungkin mah wilayah Sukabumi sing keseluruhan. Tah bok kitu mugi-mugi Pak Asep sing pasien kesehatan oge insyaallah maju terus Pak Asep. Insyaallah doa rakyat Sukabumi bersama Pak Asep. Hatur nuhun.